Nyaitan popoyan anu kamari. Halo Besti, kembali lagi bersama Ibu Rai. Tuh, geus bareres ieu teh dapur teh Besti kararinclongkan. Da soalna tos diberesan. Tah ieu primadonana teh ngajahitan popoyan nu kamari. Da soalna poho kamari teh teu dijahitan. Ari ngapek teh aya keneh nu baseuh. Da ieu teh teu dikanu sinar matahari langsung ya Besti, cuma di dieu we hungkul. Hoream bulak-balik. Geuningan kieu nya jadi ibu rumah tangga teh kegiatanna teh mun teu nyeuseun nya nyaitan, mun teu nyaitan nya moekeun, mun teu moekeun nya nilepan bajuna, bener teu? Kalian bosen teu sih ningali videona kieu-kieu wae? Tuh tingali hampuran nya ieu teh kamerana rada kieu. Lanjut, ieu teh meresan anu pokona numpuk lah, pokona diasup-asupkeun jaket-jaketan nu kararitu teh udah we ampikeun kana lemari eta kitu. Tah ieu lanjut nilepan baju anu benerna nya ieu mah nu dipake setiap hari, hari-hari maksudna teh lah. Biasanya ieu teh barang gawena pas si Rai dan Bobo Besti, alhamdulillah ieu teh Bobona teh asana mah nangis kan teu dibere nenen nya, sedang mengurangi nenen aku teh buat si Raidu teh, dan alhamdulillah tibra ieu ge. Tuh lanjut keneh ieu teh meresan bubututan si Raidut ieu teh nya pokona mah. Diaur-aurkeun we hungkul resepna teh, tapi tara diulinkeun, asupkeun deui ku indungna kan kitu nya, aurkeun deui sakitu heula Besti. Bye bye.